Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bayayana. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui langkungan kanal tepas Sunda sapertos biasanya dina acara dongeng Sunda anu diasuh Bukit Agar. Kumaha daramang sadayana pamiarsa salam dunya. Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana tetep dipapadinan kasehatan lahirna sinadang batina. Dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina sagala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sapertos biasa pamirsa urang ngeureuh deui neraskeun hanca nu katunda dina jejer lakon Satria Langlang Jagat. Ayeuna tos ngincak kana bagian 227 kumaha lalampahan Sanjaya Galunggung saterasna urang Bandungan wae sasarengan sakadap deui. Pemirsa anu nembean mancon nembean ngadangkeun ieu dongeng mangga ulah asasanya kantun di subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Boh ka medsos, grup WA, grup Facebook, Instagram, Telegram sareng anu sanesna. Hatur nuhun pisan, mugi-mugi sadayana ina ginanjar kawilujengan. Anu bade gabung klik gabungna, anu bade nyawer mangga klik tombol naon eta teh gambar eceng bangintennya. Anu aya suratan terima kasih dina jajaran subscribe, dina jajaran like, suka tidak suka, playlist video sareng anu sanesna digeser ka palih katuhu upami teu katinggal. Tiasa oge nu palai nyawer ka akun dana 085210882378. Oge anu bade ngintun pulsa mangga ka nomor anu sami. Pamirsa urang keur ieu di dongengna parasa makna sor atuh bajigur sareng rarawana mangga kabarayun sadayana prung ulah diteruskan ki leuwih hade urang teh hinit babarengan ka pasir liang bumi teh sangkan urang bisa ngabuktikeun babarengan saha sabadara jalma anu geus mitnah ka kuring sarta ngagadabah kahormatanana murid aki. Cek Sanjaya bari ngelap getih anu ngucur tina irungna sarta gancang ngalirkeun hawa murni pikeun mulihkeun badana. Raja Maut tengah jawab manehna mencrong bari jeung pinuh kuka amek. Ti barang hudang ge geus ngatur napasna manehna mah sarta ngalirkeun hawa murni pikeun mulihkeun tatuna. Geus kitu mah blesat bae Raja Maut ngablesat deui awakna ngalayang satengah hiber ka arah Sanjaya. Tongkatna diputerkeun di saluhureun sirahna. Sawaktu geus deukeut ka Sanjaya, ngadadak gerakanna rubah jadi dua sodokan gancang anu ngarah kana sirah jeung dadana jawara pedang dewa.
Tapi oro kaya Sanjaya ge lain jawara kamari sore, jain jawara atah-atah anu bisa kitu bae ditarajang sanajan Raja Maut ngagunakeun jurus sarta gerakan anu gancang naker. Sanjaya gancang pindah tempat ka belah kenca. Dina gerakan anu leuwih cepet tibatan gerakan Raja Maut, hiuk hiuk wut wut plos plos. Sodokan tongkat Raja Maut ukur ngahanca kana tempat kosong, tapi Raja Maut teh gancang nyusul tepus ku hiji tajongan suku Katuhu dina gerakan buntut orai ngababuk tangkal. Sanjaya hari tarikat ngagilak hiuk plos tajongan Raja Maut nu nyasar kana cangkengna jawara pedang dewa teu keuna kana sasaranana. Raja Maut beuki penasaran, gentak malikeun badana ke arah lawana bari langsung manehna ngawangun jurus saleser ngabentar gunung. Tungtung tongkatna disodokeun dina tilu sodokan anu gancang ngarah kana sirah dada jeung beuteungna Sanjaya. Hiuk wutut wu, Sanjaya ngadengdekeun sirahna pikeun nyingkahan sodokan anu ngarah sirahna. Saranakis kulengan kenca sawaktu tongkatnya nyasar kana dadana. Tapi serangan anu panungtung mah teu kaburu disingkahan atawa ditakis ku Sanjaya teh. Atuh tungtung tongkatna Raja Maut teh ngageduk pisan ngahanca kana kekemplongna jawara pedang dewa. Hiu geduk. Aduh, Sanjaya ngagero awakna mecleng ka tukang dina kayan awakna nilep ka hareup. Awakna karasana kawasi tubruk ku mending edan. Kalayang gedebut kulitik bro. Sanjaya labuh niban lemah tuluy nyang saya dina rungkun manja. Bari ngusapan beuteungna anu karasa seueul jeung nyeri. Sanjaya teh lalaunan nu neang hudang. Sanjaya, ayeun kalinya tujuan bae pikeun kawin jeung si Murdi. Beres urusan hese pisan anjeun mah dibawa benerna. Nah murid kaula teh kurang geulis kitu heuh. Cek Raja Maut bari neuteup seukeut ka Sanjaya. Sri Murti teh geulis pisan, tapi masalah mah lain geulis teu geulis. Tapi kuring teh rumasa ngalakukeun kelakuan anu dituduhkeun ku aki ka kuring. Dasar jajaka buraong sia, kunaon ahlak anjeun jadi rusak ieu? Nah pedah ngarasa ayeuna mah geus hebat, geus jadi jawara ka sohor. Sing percaya ka kuring ki. Aya jalma sejen anu mirip jeung kuring, anu ngalakukeun eta sakabeh. Korbanna teh oge lain murid aki hungkul. Tapi loba ki awewe sejena kaasup Prameswari Prananingsih, pamajikanna Adipati Kumitir. Kuring mah ieu ki ukur katempuan buntut mau. Arah, loba alasan anjeun mah. Saya memang kudu dipaksa anjeun mah. Hiat. Raja Maut ngelinkeun deui jurusna ayeuna mah ngawangun jurus tongkat andalanna nyaeta Gilinding Maut ngababad jukut. Tongkatna diputerkeun sebet nakar bari dibulang balingkeun ka kenca jeung ka Katuhu. Sakapeung mah muir ka luhur jeung ka hareup. Jatuh jujukutan nu rada jarangkung mah rabeng kababad ku puteran tongkatna Raja Maut. Puteran tongkat Raja Maut teh nimbulkeun sora anu ngahiung tarik kawas ribuan nyiruan anu keur ngamuk. Raja Maut maju bari terus ngulinkeun tongkatna. Sanjaya taki-taki sabab apal ulin tongkatna Raja Maut teh bahaya pisan. Cikeneh ge manehna kasodok ku eta pakarang, seueulna lain dikieuna malah mah masih karasa. Hiuk 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 wer 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 hiu 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 wutut wu. Puteran tongkat teh ngababad ti kencaeun Sanjaya.
Sanjaya harita gancang ngolebat ke belah katuhu. Hiuk wer tongkat Malik ngebabad ke belah katuhu atau Sanjaya gancang luncat ke belah kenca. Tapi gerakan Sanjaya teh kabaca arahna ku Raja Maut anu geus wareg loba pangalaman tarung di dunia pasilatan. Puteran tongkat teh ngadadak rubah jadi hiji pentungan atau gebugan tarik anu ngarah kana sirah Sanjaya sawaktu Sanjaya harita pindah tempat. Hiuk sewuk Sanjaya ngaranjuk rewas sanajan elat Sanjaya teh masih sempat pikeun ngamiringkeun sirahna. Tapi akibatna tongkat Raja Maut teh ngajekuk kana takdak kencana Jawara Pedang Dewa. Hiuk duk aduh Sanjaya ngagoak awakna ngarempeyak bari rada miring ka belah kenca. Kesempatan hade Raja Maut langsung ngajejekeun sukuna kana dada Jawara Pedang Dewa. Hiuk cidak kalayang kubrag. Pikeun kasakitu kalina Sanjaya ngajungkal deui. Katempo aya getih anu ngalei tina juru bibirna. Sanjaya gancang hudang bari ngusap getih tina bibir. Teu bisa diajak heureuy aki-aki teh geuning. Tongkat namanya bahaya pisan. Sanjaya ngawatak aji sayu di taneuhna. Sanjaya harita tepak deku tuluy musirkeun pipikiranana pikeun nyipta serangan pikeun Raja Maut. Curung kuning ngadadak aya nu ngacurung kuning ti jero taneuh di hareupeun Raja Maut. Ngadadak katempo aya hiji orai badag anu ngacula siap pikeun rajang. Pucung hul di ti satukangan Raja Maut teh aya leungeun raksasa anu ranggah siap nepak atau ngababuk awakna Raja Maut. Raja Maut culang cileung bari jeung reuwas. Kahareup ka tukang manehna nitenan dua makhluk aneh, nu hiji leungeun gede jeung raksasa, nu hiji deui orai mani badag. Raja Maut nyekel pageuh tongkatna, keur kitu hiuk sewuk orai teh ngablesat sirana notog garah Raja Maut. Raja Maut harita luncat salto di luhur, tapi ngadadak leungeun raksasa teh ngaheumbat ngababuk kana awakna Raja Maut. Raja Maut teu bisa nyingkah da puguh awakna keur ngalayang di luhur. Manehna ukur bisa ngayunkeun tongkatna. Hiuk brak bray. Leungeun raksasa hancur siut ti handap datang hulu orai. Raja Maut ngababukeun deui tongkatna brak bray. Orai ge hancur lebur jadi taneuh deui. Raja Maut harita salto ka tukang. Karak ge clek pisan sukuna nincak kana taneuh. Di arah belah katuhu kadenge sora anu ngabretek bari semu ngaguru. Si horeng mah aya banteng badag dina taneuh ciciptana Sanjaya keur nyurudug lumpat tarik rek neungar ka awakna Raja Maut. Raja Maut masang kuda-kuda. Sawaktu banteng teh geus deukeut, tongkatna diayunkeun, diangkat pikeun digebugeun kana sirah banteng. Tapi ngadadak kep tongkatna aya nu newak ti tukang. Si horeng mah aya leungeun sejen anu mucunghul dina taneuh, bari langsung newak tongkat anu rek dihembatkeun ku Raja Maut. Raja Maut gancang Malik, leungeun kencana digentakeun ka arah leungeun badag anu nyekel tongkatna. Hiuk wut brak bray. Leungeun taneuh hancer lebur paburisat. Raja Maut gancang Malik deui ka arah banteng, tapi banteng geus kaburu datang surudug jeger. Celeng kalayang gedebut. Awakna Raja Maut mecang tarik tuluy ngagedebut tarik naker disurudug ku banteng ciciptana Jawara Pedang Dewa.
Tongkatna Raja Maut teh mecleng kagebeungkeun cek lepas tina cekalanana. Pikeun sagadapan mah Raja Maut teh ngabebangkang can bisa hudang. Dadana karasa eungap, sakujur awakna mani asa pasiksa. Sanjaya harita ngalengkah, manehna tetep hariwangeun bisi sobatna eta kumaona. Hampura kuring bongan aki maksa kuring pikeun tarung atuh dah. Lalaunan Raja Maut teh nguniang hudang, sorot panona masih galak cara tadi. Dua leungeunna ngageter tandaning di aliran ku tanaga jero anu rongkah. Dua dampal leungeun Raja Maut katampo rubah warnana jadi semu beureum. Sanjaya mundur dua lengkah. Manehna ngawatak tenggelan kalabang geni jeung aji karang sewu dina leungeun kenca katuhuna. Leungeun kencana burahay beureum kawas meunang meuleum. Sedangkeun leungeun katuhuna uratna ranteng ting taroronyo. Teu loba carita Raja Maut langsung ngagajleng luhur ka arah Sanjaya. Sanjaya oge gancang ngagajleng mapag datangna Raja Maut. Dina kaayaan kitu ngadadak kaya hiji bayangan anu ngolebat ke tengah-tengah antara Raja Maut jeung Sanjaya anu rek silih peupeuh. Eta jalma teh langsung najongkeun sukuna ka kenca jeung ka katuhu, ngajejek kana dada Raja Maut jeung dadana jawara pedang dewa. Jorelat, wut wut, dudu. Raja Maut jeung Sanjaya bareng mental ka tukang tuluy ting gedebut labu. Gancang Raja Maut jeung Sanjaya ngajenggelek kudang. Di tengah-tengah maranehna kiwari nangtung saurang aki-aki make jubah koneng sarta di calana warna biru. Raja Maut anu apal kaeta aki-aki nyipitkeun panona. Watu kalagam, setan anjeun. Si aki-aki anu tayal lian memang batu kalagam teu ngaladenan kana utuk keneungna Raja Maut. Manehna kalakah ngeh kai batuk. Kadenge lucu batukna pikeun saurang wanoja anu nitenan ti kajauhan. Eta wanoja teh Japati Lumut nu datang kadinya bareng jeung batuk ngalagam. Wah, cik Sanjaya. Batuk ngalagam ngabagi reret ka Raja Maut jeung Sanjaya. Kunaon ranjeun tarung? Batuk ngalagam anu geus wanoh jeung Raja Maut teh neuteup ka Raja Maut pok nyarita deui. Kunaon anjeun teh heh? Narajang ka ieu budak wasonco. Ya anjeun siapa kitu? Manehna teh muridna Soratan Parupa Justru kusabab kuring apal. Manehna jawara pedang dewa muridna Soratan Parupa. Jadi kaula teh nuntut secara heuras sangkan manehna daek nanggung jawab. Daek tanggung jawab kana kalakuanana perbuatanana. Sabab secara leuleuy mah manehna teh ngangles wae embung tanggung jawab kana kalakuanana. Manehna teh geus ngarusak kana kehormatan murid tunggal kaula si Murti Raja Musti. Batuk ngalagam kalahkah hehe seuri ngadenge kitu teh. Ngajanya nasi burang jarua pasonco. Kau lagi mehbai ambak kaya jajakan teh. Usawab kaula nyangka lamun manehna anu geus ngareneuhan kasuhan kaula.
Ieu sakabeh teh kelakuan saurang jalma anu mibanda ciri-ciri sarua persis jeung jawara pedang dewa. Kaula teu ngarti kana maksud carita anjeun teh Batu Galagam. Cek Raja Maut sorot panonna masih katempo ambek. Urang cokoh-cokoh kolot ayeuna teh disangharepkeun kana pasoalan anu memang pikakeheulun. Aya dua Sanjaya kembar, nu hiji asli, anu hijinya palsu. Nu aslina nya aya ayeuna di dieu, nu palsuna aya di Pasir Liang Bumi. Dicawan di ditu ku siluman Kulah Karamat. Raja Maut ngalengkah gancang nyamperkeun ka Batu Galagam. Di mana anjeun apal lamun anu di dieu teh si Sanjaya anu asli? Batu Galagam batuk heula samemeh ngawalon. Nya anjeun teh teu bisa nampokannya canja beureum dina tarang eta jejaka. Batu Galagam batuk deui. Raja Maut teu madulian kana batukna Batu Galagam, panonna kalah mencrong kana tarangna Sanjaya. Raja Maut teh elmuna luhur kitu oge ilmu kabatinanana, jadi manehna bisa ningali kana tanda beureum dina tarangna jawara pedang dewa. Kadenge deui Soda Batu Galagam nyarita ka Raja Maut. Canja beureumna eta masih katempo bengras pasonco. Ayu harinya manehna teh can ngalakukeun kelakuan anu nirca anu hina. Lamun manehna geus ngagadawa atawa maksa mirusa saurang wanoja, waas ditanda beureumna teh bakal kiru, bakal burem katemponnya ge. Nah anjeun teh can hafal keneh kitu, kana tanda kahormatan ti Ratu Kartikasari. Raja Maut ngabetem manehna teu bisa ngomong, tapi katempo amarahna mah ngendoran. Raja Maut ngoloyong kana beun hiji tangkal nangtung di dinya ngajengjan bari ngahulang mikiran lengkah jeung rancana manehna. Sanjaya harita ngawanikeun maneh nyarita ka Batu Galagam. Wah Batu Galagam, kumaha nasibna Ki Lurah Cakradayu teh? Cakradayu mah salamet. Jawina indungna Dewi Anggora jeung dua adina mah tiwas teu katulungan. Walon Batu Galagam, kami teh datangna rada elat, capade lumut milu nyarita. Raja Maut ngalieu ke arah Batu Galagam tuluy nyamperkeun. Kunaon sobat kaula si Lurah Cakradayu? Tanya Raja Maut. Batu Galagam gancang nyaritakeun secara singkat ngeunaan serangan Juragan Pongoh ti Pulau Inten ke Raja Maut. Ayeuna di mana anakna Ki Cakradayuna? Tanya Raja Maut deui. Batu Galagam galakah malik netep ka arah Sanjaya kawas anu menta jawaban. Kukuring teh dititipkeun di tempatna jurig arak alias Ki Bongkok Sepuh walon Sanjaya. Ya aku anjing galak ka dibawa ke tempatna Ki Bongkok Sepuh. Tanya Batu Galagam. Sangkur bayang jeung sungut guludug
nyerang ka imah ua. Memang sadua nage bisa dirubuhkeun ku kuring teh, tapi kuring teh hariwang bisi loba anak buahna juragan pongo anu nyusul ka imah ua. Jadi ku kuring teh disamunikeun heula Dewi teh wa. Kuring marek ngudag juragan pongo ka Pulau Inten, cek Batu Kalagam. Kuring di pihak anjeun baja musti, anjeun ulah waka nyerang ka Pulau Inten. Sabab pasti juragan pongo teh bakal nyiapkeun bebenteng pasukan nyawaan anu loba di ditu. Mending ge dagoan we waktu anu leuwih hade, pikeun males kalakuanana, cek Raja Maut. Kuring mah bakal tetep ngudag juragan pongo, susuganan manehna can tepi ka Pulau Inten. Jadi kuring bisa megatan manehna di tengah jalan. Ayo Jawa di lumut urang miang. Nyaki hayu Jawa di lumut nurut kana parentahna Batu Kalagam, sabab manehna teh sangkan bisa ngoloh hatena Batu Kalagam pikeun daek ngangkat murid ka dirina. Kuring kaula mah ka tempatna jurig arak heula, cek Raja Maut. Nah eueuh nu hayang kitu nyaksian hukuman jalma nu mirip kuring di pasir liang bumi, tanya Sanjaya. Raja Maut jeung Batu Kalagam ngahuleng, hatena ngarasa ham-ham. Ke kuring bakal nyusul Sanjaya mun juragan pongohna teu kaberik, walon Batu Kalagam. Nya kuring ge, nya kaula ge bakal ka ditu sanggeus-panggih jeung anakna Lurah Cakradayu, cek Raja Maut. Geus kitu mah atuh kabehan teh papisah nyokot jalan sewang-sewangan. Wanci masih isu keneh, Sanjaya mutuskeun rek lumampah heula nepungan guruna. Sanjaya ngerahkeun gerak silumana manehna pepelesatan lir kilat ngaliwatan luhur tatangkalan, sangkan jalan anu disorangna teremet teuing ku eurih jeung teu kagok ku babatuan sarta logak anu jarero. Tapi sanajan Sanjaya ngagunakeun gerakan anu leuwih gancang di watan angin, tetep bae lalampahan ka tempatna yang Suratan Parupa teh moal bisa katepi ku waktu anu sakedeung. Di tengah jalan Sanjaya ngereunkeun lumpatna ngarandeg bari jeung ngahulang mikir. Waktuna samporet, mun aing nuluykeun lalampahan ka tempat guru aing. Aing teh moal bisa ka pasir liang bumi. Leuwih hade aing langsung bae ka ditu ah. Geus mutuskeun kitu mah akhirna Sanjaya malikeun badana, blesat manehna lumampah nuju ka arah wetan. Dina kayan kitu blesat hiji bayangan ngablesat di satukangeun Sanjaya. Ngudag ka Sanjaya dina kacepatan anu leuwih gancang dina gerak silumana Sanjaya. Sanjaya ngagebeg reuas sabab lumpatna aya nu nyusul, curelat kalayang celeng. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya bodas. Nangtung di hadapan Sanjaya dengan kencana ngelek boboko, sedangkan lengan katuhun namanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Erek ka mana ieu lulumpatan wae nyapekeun ibing udag-udagna ieu. Dede. Rek mana deui ye? Mani trek cicing ye mah lulumpatan wae. Ye mending geureuh heula yuk. Mumuluk heula apanan acan sarapan kasep teh. Tah ieu ibi tah nyanak bubur lemu. Tah jeung goreng ieu tah. Goreng naon ulen. Tah sambal suukna aya, sambal ieuna tah aya tah. Sok geura. Dihuapannya dihuapan. Harap pemirsa
Si horeng nu norojol teh bisa witi ku kituna urang cekapkeun heula atuh dongengna nya dugi ka dieu heula. Pamirsa sadayana ku kituna atuh urang tenden heula nya dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dianjuang siang geusan alaeun lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara pedang dewa nya dina lalakon Satya Langlang Jagat nu nincak bagian 227. Urang patepang dangu deui di bagian anu 228. Hatur nuhun pamirsa sadayana kasadayana manco mania anu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Sakadap akina maosan heula pairan bari ngabsen heula nya. Aya saha wae Kang Yana Suryana ti Cibaruyut teh bos sayur hatur nuhun amin. Pidoana hatur nuhun pisan. Kang Anjar Wibawa oge hadir. Lira Kapari Ayuna Surabaya teh manco Kang Ade Soekarna Cicadas Bandung hatur nuhun hadirna. Kang Asep Saipullah ti PR Cimahi teh Kang Anang Brahma nya anu ngageugeuh Jatinangor anu manco salawasna hatur nuhun amin pidoana kitu oge doa anu sami kanggo Kang Anang Brahma. Di Tangerang aya Kang Surya Udud gitu ya teh. Kang Asep Saipullah lantos Kang Deden Jaya teh nya. Ti Geger Kalong hatur nuhun hadirna. Mugi akina sareng keluarga sarehat supados nanjir teras ngadongengna mugi kapayuna pribados tiasa ngiringan nyawerna ki atur nuhun pisan. Mugi dilancarkeun milik rezekina urang sadaya amin. Kalebet kaum dangu sadayana amin. Sok ambarkeun sama kawitanna awug sareng bala-balana suruput cikopina kanyawat ududna dikupingkeun dongengna dilenyepan akur caritana der manco-manco Kang Dudi Wiguna Kang Rin Jalu oge hadir. Teras aya Asgar Tea ti Cimenyan Kang Badarya Kemuning anu hadir teras nyarangannya. Kang Jaya Sumpana di Jakarta Utara di Jakarta Timur amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun pidoana Teteh Nureni Silvina Dewi oge amin hatur nuhun di Denpasar Balina. Kang Tajudin Pijit oge hadir ti Palihan Sumedang nya. Kang Kamil Firdaus sapertos biasa ti Bandung amin hatur nuhun pidoana. Ayah Carga di Karawang Kang Prabu Arjuna oge hadir Palihan Banjarnya. Kang Sumantri Trasna Rojol di Garutna Teh Linda Imut oge siap manco teras di Palihan Bandung. Teteh Tetami Malihahnya anu hadir manco parantos 3 tahun ieu. Nyarangan aki tina padaran dongeng di Palihan Ciamis Kang Maulana Tegep sauna. Hatur nuhun. Resmiati Neng di Soreang Kang Rastim Haji moge hadir hatur nuhun jempol sareng ecengna. Kang Amin Aminuddin di Garut Terep Narojol hadir. Kang Asep Saipullah ti Cibuntut teh Teh Suster Adele teh Satya Satuhu Salamina. Kang Topik Abadi ti Kircon Teh Yuliani di Jedahna Teteh Rokayahnya di Cianjur Mekah. Mama Handri Maulana Karawang ti Dukarna hadir manco teras Kang Setia Budi oge ti Tasikmalaya. Kang Asep Suherman di Bekasinya hatur nuhun hadirna amin hatur nuhun pidoana. Babah M Jaldin Musa teh di Sukabumi ti Jeddah hatur nuhun. Kang Bagus Budianto tah nyawerna kana kundana we di atas nami sahaki tiasa ngecel ari di piada nama. Masih Pia Pangarang Kang Dadang Wadadang Hermawan nya. Wadadang H Kang Bagus kumargi tada kabagian anaon ieu pangarangna karunya. Kang Wawan Setiawan kanggo eta kakundana teh kanggo meseran naskah janten langsung ka Wadadang gitu nya supados naskahna lancar. Kang Wawan Setiawan hati Dubaina amin hatur nuhun pidoana. Hadir ki user
saha ieu teh nya user YT4WG. Kang eta beri ti Pasuruan hatur nuhun Teh Yulina Belja ti Bu Dokter Tasik oge hatur nuhun hadirna. Pamirsa sadayana sakitu heula nu tiasa kapihaturnya akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.